bade Makelan. Dewasa kedah ngantosan gantenan mun lami asrat hate ngagudun hoyong pataremea dina soca sanaos sakit Salaya Tete joget ya dia, joget dah. Kan wae atuh. Sareng anjang mending ge, saingal. Ieu hate tepuguh rasa kabongan kapanya. Mondok teu tibra kantenan ngimpen simpe bos boma kabayin na kadinga wase sok oyon ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antena ibu-ibu anu bade nyaranyi kadieu heula kabeh heula joget heula nya mama kadieu engal apain heula kadieu siap so engal nah gitu joget heula engal joget heula mangsa hujan girimis tanggal Kemis nu datang surat ondangan geuning anjeun rek rendengan joget seungitna kembang malati alah geuna teu saseungit nu kamari bos boma mangsa patali janji kurang mangetkeun pasini kiwari tinggal lamunan katresna urang duaan ukur dina panglamunan kagambar rerendengan nah aku tega salira megatkeun balikat resena
lepatna lepat akang kasalir ratenya kadianya ingat kadia bulan-bulan tulungan ieu hate kernyorangan tadieu kuring baturan bete pondok pangharepan saingal kade teteh bulan-bulan dagoan urai nyawang babarengan tadieu kuring baturan bisi kajuru lamunan Salaya. wase ingal kade geus siap bos mama pada nyarengan di atas tetehnya joget deh lah dah gitu sok dia namangsa hujan dirimis tanggal 3 poe Kemis nu datang surat ondangan geuning anjeun rek rendengan seungitna kembang malati teu saseungit nu kamari enggak kali sayang namangsa patali janji kurang mangetkeun pasini iwari tinggal lamunan katresna urang duaan ukur dina panglamunan kagambar kerendengan nah ku tega salira megatkeun tali katresna joget lah sok bari jenawan lepatna awasik alah gitu genah geuning lepat akang kasalira bulan-bulan tulungan ieu hate kernyorangan tadieu kuring baturan bisi kajuru lamunan bulan-bulan dagoan urai nyawa babarengan sugana bae kaubaran bete pondok pang harapan